Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutu takbiratul ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram eta sitata asyara aya 16. Aya qoa tegasna kajian tumiba itu takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah nangtung. Fil fardi dina salat fardu. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu takbiratul ihram bil arabiyati ku bahasa Arab. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu takbiratul ihram bil lafdil jalalati ku lafad Allah wa bil lafdil akbari jeung ku lafad akbar. Wa tartibu sareng tartib bainal lafdaini antara dua lafad Allah jeung akbar. Wa allayamuda jeung yen ulah manjangkeun si jalma hamzatul jalalati kana hamzahna lafad Allah. Wa adamu madi ba'i akbarin jeung ulah manjangkeun kana ba'na lapad akbar. Wa alla yushaddida jeung yen ulah nasdidan si jalma al ba'a kana ba'na. Wa alla yazida jeung yen ulah nambahan si jalma wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharikatan atawa anu diharkatan bainal kalimataini antara dua kalimah Allah jeung akbar. Wa alla yazida jeung yen ulah nambahan si jalma wawan kana wau qabla jalalati dina samemeh lapad Allah wallah teu meunang kitu. Wa alla yakifa jeung yen ulah eureun si jalma bainal kalimatai takbiri antara dua kalimah takbir. Waqfatan tawilatan kalawan eureun anu lila wala qasiratan jeung ulah eureun anu sakedeung. Wa alla yusmi'a jeung yen kudu meredenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma jami'a hurufiha kana sakabeh pirang-pirang hurufna itu takbiratul ihram. Wa duhulul waqti sareng asup waktu fil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu. Wa iqauha sareng tumibana itu takbiratul ihram halatal istiqbali dina tingkah madhep ka kiblat. Wa alla yakhila jeung yen ulah nyacad si jalma biharapin kana sahuruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna itu takbiratul ihram. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung mandeurikeun takbiratul ihramna si makmum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna si imam. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah eta asyaratun aya 10. Atartibu tegasna kahiji tartib wal mualatu sareng kadua tuluy-tuluy. Wa mura'atu hurufiha jeung ngariksa kana pirang-pirang hurufna itu Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha sareng ngariksa kana pirang-pirang tasdidna itu Fatihah. Wa alla yaskuta jeung yen ulah repeh si jalma saktatan tawilatan kalawan repeh anu lila wala qasiratan jeung ulah repeh anu sakedeung. Yaksidu anu ngamaksud si jalma biha ku itu saktah kota al qiraati kana megatkeun babacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha jeung maca kana sakabeh pirang-pirang ayatna itu Fatihah. Wa minha jeung tetep dina sapalihna itu ayat al basmalatu ari basmalah. Wa adamul lahni jeung ulah ayana cadel al mukhili anu mantak nyacad bil makna kana makna. Wa antakuna jeung yen kabuktian itu Fatihah halatal qiyami dina tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu. Wa ayyusmi'a jeung yen meredenge si jalma nafsahu kana dirina si jalma al qiraata kana babacaan. Wa alla yatakhallala jeung yen ulah nyela-nyela si jalma ha kana itu Fatihah. Wa alla yatakhallala jeung yen ulah nyela-nyela ha kana itu Fatihah naon dikrun zikir ajnabiyun anu deungeun-deungeun tawa zikir anu sejen.